cekolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera dehesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri gitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing kalloh mangeran mengresok mangeran kana gulung jadi ponon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajeun pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bener pakaian kahakanan budaya segalana teh kanginum-nginum minum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane mana lesit teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikir nya kek wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi ka diluli-lulinya geus eueuh aslina banyak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu banyak sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong nagara teh